kejo dak dengan kejo. Batur memakan enaknya restorannya Padang urang mah cukup genjer dak. Lumayan lah genjer ogenya sehatnya sehat. Meskipun punya keluarna ieu deui dak. Sang beurnya dak ai genjer mah. Genjer dak, penting mah genjer dak, hirup di lembur mah naon atuh. Sabala di badog gue, sabala di makan dak, penting sehat dak. Penting mah madangnya. Madang dak, ame teu modar dak. Aduh. Genjer mantap. Alaan we dak, alaan. Biaknya tinggal dijual dak. Menang orang duitnya nya. Lumayan aing main sakit oke lah. Dengan kejo mah wajikan disenang beurenya. Daripada nu ngeunah. Ngeunah menang bosan aing. Aing nyan dengan kejo aja Pancasila. Aduh, ampun ting tulung. Ah, ilah ting. Iya. Aduh aing. Beda. Nyari ngandeun coba aja. Ilah. Balik jauh enak nih. Mbah heula we dak ah. Ngarah bersih, ngarah higienis dak. Ngarah kuman-kumanna modar dak. Lumayan dak. Dengan kejo mah lumayan tuh sah meuli lah asal biang ulin ka sawahnya. Itu ieu teh dimasakna model kumaha? Kala Padang apa Madura dak. Akhirnya nama dilotek ka medok, dak ka medok. Hah, teuing dak euy. Ongko ieu teh genjer teh nya. Lamun di badog teh dipodolkeun keluar teh genjer deui dak. Ngeunah ieu teh dak euy. Makanan orang Sunda meureun dak ieu teh nu kos ieu teh genjer. Rupa-rupa ngaran teh nya. La ilaha illallah, baiklah. Yang penting mah sehat ya dak. Penting mah sehat. Seubeuh dak kana beuteung. Naon wae ge kurang mah segala di badog dak. Marah teu modal. La ilaha illallah. Yang dengan kejo sakio we kuat kacape heula dak. Allah ting Gusti nu agung. Aing lumayan lah ya oke. Penting mah menang dengan kejo dak. Menang dengan kejo aduh daripada meuli nya kudu duit. Keur mah aing pan teu boga duit dak. Jadi genjer we deui dak. Begian lah aing main mah agak we baliknya buru-buru sina kayak dimasak dak kayak dibadog dak. Kebetulan aing geus peurih sabar isuk nepi ka wari aing can madang. La ilaha illallah teh. Aing balik we age lah dimasak ku pamajikan dak.